Baraya kunan urang lamun berkunjung ke akun-akun suhu urang teh tara dibalas, apakah manehna sibuk, apakah manehna kena pelanggaran. Tapi lamun urang berkunjung ke para pemula pokoknya gesit ngabalas nama kan heunya paribasana urang sampai keriting baheula makan sok mimiti mah teu apal macena kunjung ka dieu ka ditu nya urang teh naon teh kudu ngomen ka dieu ka ditu urang teh berkunjung tapi can pernah dapat balasannya tina para suhu mah. Tapi lamun kana para pemula mah gercapnya langsung dibalas meureun karena pemula makan haren ku paribasana ku aya nu ngomen bae geus haren pemula malah teu bedana kula lah boro-boro ku suhu urang. Jeung ka para suhu mah urang teh tara dibalesnya, apa mungkin karena manehna sibuk apalagi kena pembatasan. Tapi ulah sedih kajen teu dibalas ku suhu ge kajen teng aya nu support nu lain. Pokona mah urang saling semangatkeun bae nya intina mah. Saling semangatkeun ka para pemula ulah kapoknya ulah sedih. Cenah kudu nante ngaranna kudu sesuai jeung anu dikontenkeun naon anu dijawab ku urang kudu nu relevan. Jadi ngajawabna teh kudu anu misalnya sesuai jeung apa dikatakan anu ku para suhu. Tapi kan urang sarua nya urang didengekeun nyampe anggeus nyampe beres. Cenah naon teh ngaranna ngontena kudu ngomena kudu relevan atuh urang ge relevan tapi can pernah sih menang balasan ti para suhu ku di klik bae nya di jempol ge geus haren sabenerna mah ngaran pemula mah nya ku kitu ge. Tapi heueuh meureun sibuk teh apa sibuk apa mungkin manehna teu sempet apa mungkin bisi loba teuing kitu apa terkenal ka urang apa kumaha. Tapi urang mah kenal bae ka para suhunya mudah-mudahan teu kituna ge urang aya tinu lain keun bae ulah nyeri hate nya sarua-rua pemula sugaan ge aya support ti para pemula. Intina mah urang pokoknya mah kudu semangat bae lah ngonten mah ulah sampai bolong-bolong hayang sampai berhasil jika baturnya mungkin ngarasakeun kabehan ge beuh sedihna. Jadi jalma teu boganya sedih bangetnya mantak sampai terjun ka kos kilanya walaupun jungkir balik cenah can ibaratna can ayanya can menang hasilna tetep urang dileukeunan karena naon nya emang sih tidak semudah yang kita bayangkannya hidup di dunia perkontenan itu mungkin butuh proses, butuh perjuangan segala hal apapun di kerja dimanapun butuh perjuangannya, butuh proses. Tapi orang teu kapok lah istilah nama sampai dimanapun orang sampai berhasil mudah-mudahannya aya milik rezekina kabehan di dia urang saha nu teu hayang geura hasil kabehan ge meureun hayang geura cenah kadang sok teh geus sabaraha bulan geus 6 bulan cenah kula ieu can menang nanti mari can menang dolar can kieu kitu boro-boro nu kakarak 6 bulan nya urang ge nunggu 1 tahun leuwih teu can menang nanaon.